eta tah kos kitu tah atuh tasawuf ge kudu boga guru aju mun jas eta di tukang nate ya dicoak eta coak naon maksudna cenah sakjana supaya rada ginding-gindingan we tewak habak kapikir carita tasawuf ge engke bertahap tasawuf mah eta mah jubah eta mah pakaian kolot garana tasawuf ruhna adalah thariqah lamun jelema tasawuf teu berthariqah make jubah eueuh rohan jadi eta mah lamun jubah dipakekeun eueuh rohan eueuh jelemaan nu kos kitu ngaranna nu sok di sawah teh bebegig eta pas itu guys lamun aya jelema tasawuf teu norekat bebegig engke urang mun sasalaman kiai bebegig atau hese-hese amat ke situ. Namun jelema norekat tapi teu tasawuf, ieu ge sarua mikung. Disaimbangkeun geus lamun norekat bari tasawuf sesuai ke norekatna datang ka mana sesuai jeung aturan guru. Saat ieu mah norekat teh kakarak tahap awal, daharna ge masih keneh biasa. Atuh tasawuf teh kakarak datang ka dinya. Taekeun ke ku guruna. Kuari mah daharna kamari 2 piring kuari 1 piring bae. Tapi nu kudu 2 piring ge. Jadi kudu akur ye aya guruna kudu make guru teh make guru moal beres. Cenah dibacaan bae dina kitab Ihya atau Minhajul Abidin atau Hikam. Edan kege. Mun jelema macaan hikam teu make guru edan engke kieu we moloto tapi aya nu geulis mah henteu teu bisa tapi tetep eta mah keur nyaritakeun hakikat hikam mah nyaritakeun hakikat jadi diekspresikeun perasaan Syekh Athaillah nu geus datang ka hakikat dibukukeun ku nya jadilah hikam kieu tah tauhid ahli hakikat nah jadi hikam ieu kudu bertahap sebab makom aya 9 makom ke datang ka ahwal kakarak di makom lewat ahwal geus kakarak ka ditu musyahadah teu jurusana kos kitu tasawuf mah kayak gitu tah geus lamun kuari ahli tasawuf mana ye dahar ye aya lauk lele buntutna bae ulah ka tengah-tengah buntutna eta teh tasawuf keneh eta ge ke lamun eueuh jelema kara ka tengah beres jadina jadi tina urang ye kudu nama ye dahar teh hiji lele teh disetengahkeun eta geus tasawuf ngurangan teh eta geus tasawuf ngurangan kalazatan dunia tasawuf mah tarku malayani jeung tarkul ladzat ti ditu teh apaan aya tah kitu naon kana ngaranna kitu nangar tarkul ladzat lah diantara ayat 7 tarifna ayat 7 ke tarifna tarkus syahawat wal ladzat nah ieu tarkus syahawat geus jelas tambah sering tarkul ladzat jadi kangeunahan nu aya di awak urang ngeunahna mata memandang kanu indah kurangan datang ka henteu jasa dedengean ceuli anu merdu ulah datang ka henteu aambean anu seungit ulah datang ka henteu ieu sungut ieu tah ngarasakeun ngeunah dahar jeung nginum datang ka henteu dikurangan teu meunang ngajak batur nyana dahar tasawuf yang geus cukup jeung uyah bae ge sakitu ge geus cek jalan teh ulama tasawuf jadi dahar jeung uyah doangnya dulur-dulur hayu urang dalalahar sedengkeun nya nama teu tasawuf ka tamu cek tamu teh sial suguhan dahar jeung ieu doang gitu. Jadi ngomong lain ka bawa tasawuf ngomongkeun bakalna ngomongkeun atuh tasawuf mah tasawuf nyana ulah mah mawa batur ja tasawuf mah tazkiyatun nafsi pribadi
sebab tamadik nimbulkan keyakinan ngebersihan kamarima awak kuarima ngebersihan kolbu geus atuh panyakitna kudu dikanyahokeun tempat ria ujub takabur hubul jah hubur ria hubul sumah hubul mal di mana nu neuk dipiceunan teh aya deui kitu al hirsu al godob di mana tempatna al bukhlu terus eta teh di mana tempat piceunan kitu teh tasawuf teh geus kabelah ditudang ke okos uzlah teh hayang sorangan lantaran boga pagawean aing mendeuk ibadah ka Allah doa unggul embung kadengean ku sasaha mung kadeuleu ku sasaha loba jelema nyepi di kamar masih kene ngadenge indit ka gunung uzlah teh lain haju berangkat uzlah mawa anak sapi kira-kiranya nah hayang sahwatna anak sapi digawean kunyana eta uzlah ejek bener teh mongko situ tah eta teh beres jadi kudu boga guru abeh ngatur zikir ge mun boga guru ngatur ieu mah zikir mending geus pohara jasa sorak zikir poha tengah peuting jawali mah teu kararitu eta bae sama ngaganggu jelema aju lamun di tempat loba jelema tasbihna geus kieu pugu keur ngariung aya deki kituan mah di imah bae ulah ngariung ieu mah ngesok jasa ditajang wah ieu mah kudu dirantai ieu atuh biasa wae hari riungan mah urang ulah nembongkeun kitu keur sorangan karak tasawuf kos kitu hayu lamun endek lamun moal ulah sok nembongkeun fitnah eueuh jadi fitnah tasawuf teh malah jadi kesejukan sebab batin neuleuh ahli batin kakarak neuleuh doang aduh nikmat amatku neuleuhna doang mung aing mah kapanggih jeung kiai eta kunaon sasalaman ngan masuk itu tasawuf jasa mung aing mah teu kitu atuh tasawuf biasa bae tasawuf angke bukna ge panjang tasawuf mun botak-botak mun panjang-panjang mentak mun di lembur anu bukna panjang tasawuf entar maksudna kunaon teh kiai kos Ki Arwani teu kaburu nyukur zikir bae ka Allah bukna panjang aya di urang maksud buk panjang naon tah nah eta mah tuh lain tasawuf tah mah beuleum habek bukos kitu ieu jadi panjang tah mun nyaritakeun tasawuf ya moal anggeus-anggeus jeung tertarik sebab batin urang teh hayang bersih kabeh ge ieu teh salat kok ieu berat bae kunaon sih supaya ulah berat tasawuf jurusanana tasawuf teh jurusanana kiai lamun udang peuting ku hese-hese amat cenah ieu teh ngantuk geus teu bisa dipaksa ketah lamun nanyakeun kos kitu moal dijawab ku dokter moal bisa atau ka ahli fikih geus ka ahli fikih kiai kumaha nu fikih doang kula mah eta lamun urang peuting puyang cak nyana paling cak anu ahli fikih buku saru mama ge puyeng moal bisa ngajawab nu ngajawab gos gitu mah engke ahli thariqah ahli tasawuf nu peuting hudang tapi beurang biasa bae tanyana nu geus boga cara paling engke ditanya ke sia ye gangguan batin ye nu mantak eta pan ai ruhani mah hayangeun jasa di bawah tahajud teh ruh urang teh hayangeun nya mah lamun di bawah tahajud teh nikmat cakroh sebab aslina mah pan di ditu suci jasa roh mah geus di bawah ibadah teh ngeunaheun ketika urang embung aya naon nu ngaganggu kana roh tanya ku ahli batin mah ke sia daharna sok sabaraha kali sapoe 4 kali kula mah eta tah heulana 2 kali bae coba 2 kali bae nah tah hiji marka 2 masih kene bae cenah kiai ieu samping sia aya weunang pamere bupati ku sia dipake keur lebaran menang 2 kula ti camat teh ulah dipake bikin coba ge bikin eta gangguan eta sia puyeng sia make samping kos kitu mah puyeng eta teh moal aya nu bisaeun lamun lain ahli batin pak kos itu gaganggu teh kos itu sia sok dibere duit teh ieu teh ku ari pamarentah teh ari sok naon kana mere duit teh sabulan sakit sabaraha duit kalaupun osok nah eta moal ngeunaheun sia tahajud teuk-teuk ceuli mama tada tangkang
sebab beta duit teu beres dek dicokot bade cokot bagus ya hayang-hayang teh mangan ulah dipake dahar ulah bersihan batin sia tah nyahoeun tah ahli batin mah gangguan-gangguanana geus baju geus nang meuli kula bae cenah ieu mah duit-duit kula nang dagang dibelikeun geus dipake ieu teh abeh khusus salat abeh tentrem jeung abeh ulah puyang hudang ti peuting dahar geus hasil kula dibelikeun ka biasa juk gitu dipasak masak nage gitu naon gitu ngahati-hati jasa terus dahar teu pati loba beres geus inuman gitu kene sok coba kuari mulai tekadkeun di jero hate Gusti abdi teh hayang ngarasakeun be ngeunah da hudang ti peuting sare setik kita teh hudang moal gangguanana tina pakaian tina dahareun inuman masih keneh bae cenah kiai laporan deui ka kiai ulah ngomong ngabohong sia coba ge bohong kurangan sok tobatan nu geus ti moal kuari rasakeun ku sia detik ieu aing moal ngabohong mulai hampa aya keneh cenah kiai pujang jasa ngomongkeun batur sia gibah sok coba detik ieu nu geus minta hampura geus ka Gusti Allah kuari mah moal ngomongkeun hampang atuh ka dituna ji atuh sadajan teu HS ge atuh masalah 2 poe teu HS ka 3 poe na ka rumah sakit Iker carita cara-cara ibadah ko batur bisa urang henteu gangguan di diri moal kajawab tak ku dokter moal kajawab ku ahli fikih kajawabna kunaon ku ahli thariqah nu nasawuf tah eta kos kitu kakara oh asana ieu sampai kerja di gangguan ulah oh baju nu eta mah asal make baju nu eta tah ngeunaheun jasa pake asal make baju nu eta bae tah teu daekeun husu ulah urang ge bisa ngarasakeun sok geura urang asal Allahu akbar bagus ya samping motif teh ku bagus-bagus teh bupati bisa nama atuh lain ka Allah cak Allah teh sia lain ka aing ka bupati bego sia dibelem sia ku aing cak Allah kayak di akhirat salat tinggal salat ai awak ka aing casing na ka aing he casing ai bakal bus ya kadi itu ka bupati tah piceun nu kos kitu teh piceun abah teh baheula dibere samping ku bapak bupati pohara jasa bugis hideung semu beureum semu hideung teu dipake-pake aya di handapeun lamari mah dongeng almarhum bae heula dongeng saja dibikeun eta mah henteu tah teu dipake teu dibikeun bagus jasa pas kula kepalingan hari tadi ditu di Garut eta aya samping eta ulah tah mah ulah dipake pan kunaon ieu mah bagus jasa ulah kunaon mah pamere bupati geus antepkeun bae di dinya jang kenang-kenangan bahasa abah ieu kos kitu cenah mah bari lalagaan tah ieu kunaon mah ngabejaan dah cokot bae ibu bupati mah komo kuari pisah karan nu deuk calon teh ngomong atuh sia wal husu tek ceuli tangga husu bae cak aing moal nyambung lidah ti para hukama ti para ahli husu kos kitu ca ahli husu teh ih masyaallah tah ieu mah lamun endek tasawuf kos kitu ulah dimasalahkeun sapeker lamun dek dimasalahkeun fikih atuh adu jotos udiajan jeung ahli fikih moal menang nyana nu ngaharamkeun sapeker adu kekuatan adu dalil jeung santri tek ceuli datang ka menang bae ge mun cara adu silat mah nah sakali set beres geus beres pokona mah geus ka awak jasa lamun ku ahli ngaji mah deuk lumpat ka mamana ge mun fikih tapi lamun tasawuf oh lain deui masalah cenah ieu mah tasawuf ulah ngajak batur sia bae atuh cenah di sapeker di masjid aya sapekeran aing mah geus tasawuf ulah jumaah sia bae di kamar sorangan tanggung jawab sia bener sia salah sia ka Gusti Allah jieu tuh hese-hese amat ulah dicampur-campur nyana mah moal aing mah cenah lantaran aya sapeker di masjid Jumat moal salat moal ya itu urusan sia urusan sia tah makan itu Pak
salat moal Jumat moal atuh dah harga ulah. Jadi kudu jelas ngaji teh kudu jelas mantap. Kula mah ti baheula ge nyaritakeun eta teh naon usur perpuluh haram pajak haram sakadar nyaritakeun kakarak muncul kamari NU haram ternyata pajak. Uy, tinggalin zaman ti baheula sakadar haram adapun pelaksanaan atuh tasabodo ngabejakeun hukum Al-Qur'an haram jadi nyaho wan urang kredit model kos itu haram adapun mamang bapak bibu udah kredit atuh mangga bae lain mangga meunang atuh sabodo jageus nyaho hukum teman terus bae atuh tinggal siapkeun bae ieu leungeun dibelem di neraka jahanam sakitu doang leungeun sabelah teh dua jeung suku dua. Ya ngaji jadi acak-acakan we jadi gara-gara sapeker lah can dibahas kakarak wal alat latunatu bil hukmi kudu ditasawur heula naon speaker bahasa Arabna naon lamun mukabbiru saut engke aya sabaraha rupa insirofna ka mana nah eta teh kudu ditasawur ulah waka di hukuman haram tasawur hukum pandeuri jieun mukodamah tet patalina jeung ibadah kumaha jeung ngaji kumaha dan lain sebagainya moal kudu eleh moal kudu menang nu ngaharamkeun sapeker mun make dalil fikih aya usul fikihan disengserikeun bae geus ku kiai bahkan kiai kuari embung ngalawan DNU ge geus basul balah udah tungtungna lantaran eleh ge nya nama tilok taslim zaman Ki Bustomi baheula geus muruluk dalil-dalil eleh tapi teu taslim atuh jak naon ngaranna lain munazarah mujadalah atawa mukabarah atuh teh bau hartina mantap geus kula pernah aya anu nyuratan di zaman Abah moal dibejaan make bahasa Indonesia tentang speaker bejakeun bae ieu anu kieu jawab make bahasa Arab apa tulisanna make bahasa Arab apa bahasa urang tulisanna Latin bahasana urang ulah teu bisa ngaji berarti cekeun ulah dilawan ku sia henteu keur mah kula teu bisa diulah atuh geus kebenaran lamun nyanana nyieun make bahasa Arab tulisanna Arab lawan ku sia hade aja kula aja teu bahasa Arab teu dilawan ku kula padahal henteu ku kula ge deuk ditulis tulis bae kumaha munazarah make bahasa urang teu beres surat mah masak mun kitu mah wa'lam anna speaker atau anna speaker al musamma bi mukabbir saut hukmuhu wal haram lianahu tafsir teret anu terus wassalam Haji Asep atuh kuku gaging ke bakalna diieukeun ke bakalna dinaon dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lan nusallimu da'wat anna speaker nah dilawan kuku lah hayangnya coba endek jadi make munazarah ke di ditu aya keneh deui ke ditu aya keneh deui kula ngajawab terus bae mun masih keneh aya mun kula eleh kakarak sujud kula ka ditu beres ya benten teh dilawan ulah oh teu geus atuh hartina berarti bodoh ieu jelema geus bae ngalawan anu bodoh mah saruju ngalawan edan atuh kumaha ieu ngaji ka mah ayat ieu nuluykeun ayat nu kamari sebagai ketentuan-ketentuan dalam rangka melangkah perang. Ayat kakuduan kewajiban hate dina perang anu teger kakuduan bersatu ulah paberencai dalam rangka perang li'ilai kalimatillah jeung kudu berserah diri ulah sombong kanu merintah yakni Allah subhanahu wa ta'ala iyalah
Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling jelema anu arariman alladzina ta'isi mausul amanu silawal mausul ma'silati fi quwwatil mustaqis sami sareng ya ayyuhal mu'minun hai nu arariman di mana bae ayana khususna baheul iza lakitum fiatan di mana-mana ranjeun amprok jeung golongan kafir anu merangan ka anjeun dibahasakeun cukup bae dina Al-Qur'an kufiah piate kapan golongan tetapi ieu teh golongan anu endek ngabunuh mukmin anu endek ngaruncurkeun ngarusak mukmin berarti golongan kafir sebab ulah aya kajadian mukmin perang jeung mukmin ulah aya kajadian muslim perang jeung muslim instruksi perang sote muslimun teh perang teh jeung kafirun lain jeung muslimun nah ieu kuari urang serba salah di Indonesia lantaran orang selalu berhadapan teh muslimun jeung muslimun deui mukminun jeung mukminun deui anu geus teu sejalan dua kelompok nu ieu mah ka dieu nu ieu mah ka ditu akhirna ribut muslim jeung muslim kelompok mukmin jeung kelompok mukmin mun kurang-kurang urang mawas diri bisa ribut terus di Indonesia sebab orang bisa dikendalikan ku batu boga prinsip sorangan satungtung urang dikendalikan ku batur pengendalina kafir atuh diadu-adukeun urang mantak ulah kaget pacekcok Muhammadiyah jeung NU ti baheula sebab nu ngendalikeunana baheula kafir ngan untung bae bisa mawas diri ulah kaget lamun NU teu anggeus teu beres teu halimpu jeung HTI lantaran dikendalikeunana di luhurna saha nu ngendalikeunana untung bisa mawas diri ulah kaget lamun FPI terus berhadapan jeung organisasi-organisasi Islam lantaran dikendalikeun ku batu henteu istiqlal urang hirup lamun dikendalikeun ku batur kos kitu urang jadi lalaki aju anu berkuasa awewe masyaallah araringgis ya Allah ya Rabb teh Gusti Allah teh mere bahasa iza lakitum fi'ah di mana anjeun berhadapan ka panggih jeung golongan kafir kumaha tah aya kafir nyerang ka urang apakah urang cicing be ulah atuh tetep be lawan ulah datang ka terhina urang lawan bae syahid syahid teh ya hartina nyana ka sorga hese-hese lah gitu bae heulanan hese-hese syahid memeh paeh geus aya di sorga sebenarnya memeh paeh teh geus aya di sorga dengan niatannya li ilai kalimatillah ya Allah ya Rabb di zaman Kangjeng mah awewe hayang perang budak leutik hayang perang ngan diulah bae ku Kangjeng kayak can waktuna ja perang teh kapan ku pakai persiapan permainan pedangna kudu bisa manahna kudu bisa kudana ge kudu bisa mun deuk lumpat sing kencang lompatna tah atuh kudu mantak balap lompat Kangjeng Nabi balap manah Kangjeng Nabi balap kuda Kangjeng diinstruksikeun teh kos kitu teh masalah masalah di orang mah balap bang pinton atau tenis meja ada lain panjang peperangan sama kos itu mah lain jang peperangan sama bola baik baik iya nah lamun orang non gitu ngara kompetisi nembak masalah nembak mah masalah nah pajitu nembak masalah orang kuari suatu waktu orang ke perang geus jago nembak mah
hai warina urang itu memeh perang buah-buah urang ces masalah tetangga buah nah ayo guys ku urang tembakan ku urang alaan ku urang tunggu dah memeh jadi pejuang jadi pamalingan heula. Konsep dalam rangka menghadapi musuh kafir ku Gusti Allah teh dibere nomor kahiji fasbutu nomor kedua wazkurullah nomor katilu wa ati'ullah wa rasulah nomor kaopat wa la tanaza'u nomor kalima wasbiru. Konsep ketika berhadapan jeung kafir hiji fasbutu likitali wala tanhazi hate kudu tegar dalam menghadapi peperangan jeung kafir wala tanhazim ulah mundur saksiku atau maju berarti kan ieu instruksi Gusti Allah ku urang kudu diopeangan cara supaya pas butuh tentu ku urang kudu dirangkum ditata sedemikian rupa lamun ku urang henteu ditata atuh moal bisa mantak di negara geus aya jang paranti perang TNI, angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut. Geus puguh panglima perangna. Geus puguh kapten jeung jenderal-jenderalna. Nah ieu kan geus rapi kan di negara. Geus rapi kan di negara jang perang teh kos kitu emangnya mah dipersiapkeun untuk perang tah tentara mah. Mantak tentara mah lamun teu perang teh ateul jeung teu betah. Sebab dididik yang perang untuk perang TNI berarti menguasai bener. Ini kan cukup tidak Al-Quran maftas butuh. Ketika berhadapan jeung musuh kafir pas butuh teguhkeun hati anjeun. Ulah gentar jeung mundur saksiku kisukatan berangkat maju. Sebab lawan menang luhur agama. Eleh syahid. Ya Allah. Ya Rabbi. Kuari mah urusanana rakyat anu kuari diajak perang. Buktina kuari urang carita luar negeri bae. Tentara anu peduli Rohingya teu kadenge anu berangkat ka ditu rakyat. Bari can kanyawan ye di itu para raya apa hari ru. Nu berangkat ka ditu emang eueuh kitu Indonesia lomba. Lain Indonesia bae nu berangkat ka dari itu teh lomba perang ka dari itu teh minimal me-backup jelema anu deuk dibunuh di ditu. Tah. Kemudian kamari diposo di urang rakyat kan berhadapan. Tentara biasa bae polisi mah malah ngabunuhan rakyat. Jadi Indonesia kos gitu. Padahal tak musuh kan, sebab jana ngarusak mencitan ustad, ngampakan muslim, dikawak, dipicis, disesel, dekubahan tuh, dia teman selain rahasia deh, irungna, bibirna, mata dicokel, diragaji, masya Allah karim. Polisi ayah ngejedog di dia di sisi. Lantaran itu polisi lagi berada tu miluka di itu atau biasa baik. Di dalah marudah muslimin. Jehe parang sana. Ulah. Iya. Ulah sampai ke mundur muslim. Di orang kan kuari minoritas kafir, mayoritas muslim, tapi orang seakan-akan dibalik kuari. Kesantea muslim seakan minoritas, kafir seakan mayoritas. Seperti gitulah perputaran politik. Babari politik mah ngesankeun situasi teh babari jasa.
komplit kamari Jakarta urang lamun maca kesan-kesana dibalikkan urang kuari bege kesan kuari rakyat akan di pojokan tidak NKRI nu boga NKRI seakan-akan cuma polisi urang dibalikkan kesan seperti itu aneh asal aya nu nentang bae ka pamarentah seakan henteu NKRI nyana pang NKRI na ieu kan kesan ieu keur carita kesan kok dibuat seperti kieu teu meunang salah urang disalahkeun bae kan ieu kan peperangan di negara kos kieu nyana ngaku pang NKRI na rakyat disalah-salahkeun bae organisasi nu teu milu kadinya dianggap lain NKRI tah padahal di jerona nyana loba PKI-an ieu kesan ieu kecarita politik bisaan jasa politik seakan urang digiring perasaan seperti eta seakan digiring serba salah politik teh kos kitu nah babari politik mah aya kitaban politik sarua atuh sia teh lo kaji politik teh ka kitab da sakolah henteu pan nyaho demo ge asal untung mah sakarung bae saya ya kesan teh urang dibuat seperti itu seperti rakyat teh deuk salah bae nu bener rek pamarentah bae eta kesan politik nah emang dibuat seperti kos gitulah politik mah yang ngadu polisi jeung tentara ngadu seakan-akan ieu teh teu sejalan tapi kan lamun urang deuleu di lapangan mah jangan ngarendeng cenah polisi jeung tentara ngarendeng diut sambutan biasa tuh masalah tapi kurang dibuat kesan seperti tentara polisi atau berarti ribut di negara lain gitu kos gitulah politik dek ngaburkeun si ieu kudu kieu carana dek narik si ieu kudu kieu carana ieu dek dilegalkeun kieu carana dek diilegalkeun kieu carana aya kitaban tah kos kitu tah aya kitaban naon cenah kieu kita udah sok nyaho sih mah pokona aya bae pokona henteu cenah kieu kitaban ulah sok nyaho kok gitu bae pokona tah eta kesan politik di negara urang jadi teu nyaman kan sebab asalna saralah bae tuh dipojokkeun terus satu sisi kiai diangkat di sisi lain kiai digejeburkeun di sisi lain Islam diangkat deui di sisi lain Islam digejeburkeun deui politik teh mah ulah kaget matak ente tenang bae dagang bae biasa bae dagang biasa tani biasa ulah ka bawa bos-bos itu ka bawa ulah tah nu rugi ge kiai nu ka bawa rugi teh kiai teu jahoeun ka situasi endahan hayu abring-abringan eta mah ka bawa kunyana nu keur main politik itu kiai mah mendingan ngaji bae lamun dibawa ka istana kiai masalah kan mawarian datang ke istana bismillahirrahmanirrahim faslun tawi kilai ki pas Cak Jokowi usir eta teh jauh ke situasi orang dibuat seperti eta kan seperti dah salah seperti kieu eta lah jelema nu keur ngamainkeun politik seperti kos kitu aya nu deuk diunduh saha aya nu digubelingkeun saha anu ditaekeun saha batak lamun teu nyaho mandingan cicing ning cicing nu geus korban Kiai Ambalayah ti baheula beuh masyaallah elmuna nu sakitu luhungna gara-gara ngadukung Golkar datang ka hiji-hiji acan nu ngaji kan korban santri barali kabeh mingguanana geus henteu gara-gara masyaallah cuma hidup Golkar aja dibere duit ya Allah sebarah duit sih tah iya ulah wa inget bae nu baheula takos karana ditu kuari ge hidup banteng deleukeun sih wal kebel deui ambruk ya ieu parang salana Kipudoli ge henteu hidup-hidupan ambruk komo Haji Pendi mah tah mah geus lain ambruk deui tah mah inting-intingan tah mah ulah urang biasa ngadoa bagian kiai mah bagian ngadoa ge dibere duit doa teh dibere duit ulah teu sarwana ngaranna tuh ya ieu tah situasi keur genting tenang biasa bae tah kuari bagi rada-reda deui kan se rada diredakeun encan engke mainna masa gedeng deui tenang kuari kan tenang
situasi kasakedeung deui marudah deui asal deuk pilpres we kos kitu atuh nyana nu jadi presiden kok urang anu riweuh urang geus biasa bae biasa bae biasa teh hati atuh ngaji salat urang nyananya maka neraka urang ka surga kahayang sia iya teh ai waliullah wa tararda kala nah ieu keur carita pas butuh berarti kan kudu aya penata di negara ieu urusanna TNI lah jang dalam negeri berarti pertahanan ya Polri lah sarua tadi sarua kene pertahanan perang. Nah, kemudian masyarakat organisasi ya NU, ya HTI, ya FPI, ya Ikhwanul Muslimin, ya naon deui itu wah geus loba lah organisasi wah komo teh mah remaja masjid mah ambalayah teh mah geus jang muludan rajaban irma melulu irma eueuh salah eta ge jang gerak kurang lingkup di nyana eueuh salah hayu dirapikeun saanu nyaong ke beus aya budak nyerang geus aya irma makan geuna je geus aya remaja masjid mah wan di dinya eueuh pagawean kotak-kotak masjid cokelan we nyana atuh geus aya pagawean mah ya Allah ya Rabb ya butuh likitali walatan hazim instruksi Gusti Allah ketika berhadapan jeung kafir pantang mundur fasbutu berteguh hati tegerkeun hati hadapi dengan ketegaran hati fasbutu nomor kedua wazkurullaha katsira kudu loba inget ka Allah lantaran urang teh kapan hirup urang pamere Allah atuh sanggakeun ka Gusti Allah urang kuari hirup boga tanaga urang pamere Allah sanggakeun ka Gusti Allah ingat ka Gusti Allah urang berhadapan jeung kafir urangna diinstruksikeun kita berhadapan jeung kafir kita hadapi ku urang seteger-tegerna kemudian urang kudu loba inget ka Allah minta pertolongan sebab anu ngalumpangkeun urang Allah nu ngagagahkeun urang Allah ulah ku hawa nafsu wazkurullah katsira ud'u bin nasri minta pertolongan ka Gusti Allah ulah sampikeun ka salah beusi ku hawa nafsu inget ka Sayyidina Ali bae kan Sayyidina Ali teh ketika perang Ruan eta teh kapan pemimpinna anu sakitu gagahna teh langsung ku Sayyidina Ali pedangna beunang sat sageus pedang beunang ragag tikem ku Sayyidina Ali begitu ditikemkan diciduhan Sayyidina Ali beungeut tih begitu diciduhan Sayyidina Ali dilepaskeun ku Sayyidina Ali nyana kaget pedang Sayyidina Ali geus hampir ditinggal reketek doang kana beuheung cabut teh jadi cicing Sayyidina Ali ditanya kunaon terjadi ieu ngabunuh kula cek Sayyidina Ali kula ngabunuh teh kudu perintah Allah ieu kok emang lain perintah Allah lamun maneh teu nyiduhan kula pasti ngabunuh anjeun kulantaran maneh nyiduhan ieu teh beusi gara-gara ngabunuhna ku sebab ciduh lain ku perintah Allah terjadi kula ngabunuh Masya Allah pan urang mah ka masjid dia kan gara-gara tatangga. Gara-gara tatangga aduh urang mah ka masjid dia muatan-muatan ambal aya tatangga malu. Malah maya nu ka masjid jam 3 ka masjid jam 3 ka masjid hebat jasa tahajud horengan aya jahe di masjid. Masyaallah karim nyaho-nyaho geus anakan bae. Eta muatan malu luat. Dek iraha ikhlas dah urang ibadah wazkurullaha katsira lobakeun eling ka Allah tak dengan bahasa Allahu akbar perang teh Allahu akbar amari demo Allahu akbar
Wow, dengan bahasa Allahu Akbar gentar. Kafir sieun. Allahu Akbar teh mah kumaha kitu lamun geus dibahasakeun kana Allahu Akbar. Saragieun kafir bae tepungkeun Allah. Boga Allah nya nama mundur kabeh ge. Tah ieu ku bahasa Allahu Akbar berarti urang minta tulung ka Allah. Allah Maha Agung. Tolong kami ku keagungan Gusti Allah. Allahu Akbar. Ajeuna dipergunakeun pake demo limbah. Allahu Akbar. Pakai limbah ge pake Allahu Akbar. Cak Allah aduh aing pake kokosen bae Gusti ya. Limbah mah atuh cak Allah lah pake ngaran aing ke. Allahu Akbar. Wa dzkurullaha katsira la'allakum tuflihun manawa anjeun bahagia. Dua. Ya ente hayang kebahagiaan berarti kebahagiaan teh dalam rangka nilai kalimatilah menang. Ditulung ku Gusti Allah konsep pertama fasbutu. Konsep kedua wadzkurullah. Insyaallah ente aya dina kebahagiaan yakni menang. Ulah neuleuh kuantitas. Sanajan saeutik bilanganana tapi dengan fasbutu wadzkurullah katsira menang. Buktina Badar. Wa ati'ullaha wa rasulah jeung kudu nurut taranjeun kabeh ka Allah wa rasulahu jeung Rasul Allah. Jieun kurang persatuan untuk taat ka Allah jeung ka Rasulna. Wala tanaza'u ulah paberencai ulah paki-aki fima bainakum fatabshalu wa tadhhabari hukum. Lamun ente paberencai engke ente bakal gentar bakal borangan di mana engke borangan leungit kekuatan anjeun dibere konsep untuk supaya bahagia menang. Buat kurang satu wadah takwa atiullah wa rasulah berarti organisasi Islam murni. Lamun organisasi Islam di negara sarua prinsipna kudu teger di ilai kalimatillah. Wala tanaza'u ulah paberencai. Ieu mah urang ngadengekeun NU bae ge baheula mah ku begitu solidna luar biasa resep urang ngadenge NU teh atuh kuari mah kapan NU teh anu ieu kakaler nu ieu kaki idul di Jawa Timur mah geus aya sabaraha beulah NU teh ya. Geus puguh partai mah geus jalain urusan agama NU bahkan organisasi sosial keagamaan anu didirikeun ku Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah tahun 26 sebelumnya adalah Muhammadiyah tahun 12 Kiai Haji Muhammad Dahlan anu padahal mah di ditu nama saguru Kiai Ahmad Khatib Syambas. Jadi kita bergerak NU, kita bergerak di kalangan kampung Muhammadiyah, kita bergerak di kalangan pakotaan. Nu dimaksudna supaya kagero kabeh antara kota jeung kampung ku dua organisasi eta saguru. Begitu didirikan tahun 12 bakat terus, didirikan NU bakat terus tahun 26 berjalan dengan rapi. Kiai Haji Muhammad Dahlan sok nanya ke Kiai Haji Masyari, Kiai Haji Masyari di sarua sok musyawarah. Oh perbedaan teh cuman gerak nu ieu untuk di kalangan elit kota, nu ieu di kalangan elit kampung. Bergerak sarua sosial keagamaan berangkat ketika geus aya muatan aya kahayang mulai papis cidinya ngamimitianana mata kuari dikembalikeun ka ieu toh teh harares tah geus ayeuna urang ngadenge komentar Gusmus kuari urang geus ngadenge komentar Gus Solah urang ngadenge komentar berbagai tokoh-tokoh NU. Kok berbeda sih jeung NU nu ieu terus nu itu terus komentar. Oh kesimpulanna keur teu solid berarti teu kondusif perang kuari NU awees ajeun kokoh bahagia sebab teu kondusif
mun NU kuarib diperangkeun ka jenting aya garda-garda sebab moal beres sebab teu kondusif. Sebab naon? Ieu tang teu nuturkeun wa atiya Allah wa rasulah wa la tanaza'u ulah paberencana dan paberencana. Geus puguh partai mah tilu jadi dua. PKB kitu keneh. Naon deui coba ayeuna paberencana coba naon deui partai? Naon deui? Hitungan tuh sia. Hitungan coba ayo. Golkar 2 keneh bae, PDI 2 keneh bae. Eta teh mah parantina kos kitu mah. Tapi kan ieu mah jang ibadah ke Allah mah wala tanaza'. Lantaran solid keayaan pondok pesantren mah. Pondok pesantren teh aya manajemen gaib. Sama teu arti. Pesantren mah teu bisa diorganisir, make zahir teu bisa. Sebab naon? Pemimpin pondok pesantren kudu ahli Allah. Ari pemimpin pondok pesantren zahir NU pibuktieunnana secara zahir pondok pesantren mah aya manajemen kalbu masyaallah aya lentera hati tidinya lah bakal mengakui karena keunggulan dijadikan pemimpin teu kudu dikedalkeun dina lisan tetapi kalbu. Inilah pimpinan kita, inilah pimpinan kita. Selalu nyana memohon, meminta bagaimana. Ieu kadar sinarna lain sekedar kecamatan, kabupaten, mungkin dunia. Jeung memang aya manajemen kalbu. Ukuranana leuwih konkret. Tibatan zahir. Urang lamun nyaritakeun ilmu kewalian aya kutub, aya imamani, aya mukhtar. Aya autad kutub hiji sadunya aya imamani masyrik jeung maghrib dunia dibelah dua pemimpin masyrik hiji pemimpin maghrib hiji mukhtar tilu dunia dibagi tilu autad opat dunia dibelah opat sabagian kemudian aya nama kitu eta autad nah abdal 7 wali abdal teh 7 dunia dibagi 7 tak tuh tina kutub ka-2, ka-3, ka-4, ka-7. Terus ka dieuna mujaba, ukoba, uropa, nusutah lan lain-lain sebagainya. Paling handap wali ialah rijalul gaib. Nu diarangkat ku Gusti Allah jadi wali-wali. Tah, ieu tah haji pendi geus diangkat jadi rijal. Ngan teu make gaib. Jadi rijal. Rijal teh artina lalaki. Rijal untuk pakai gaib rijal zahir diangkat nah udah banyak urang mah kuari kapan teu nyaho teu kadenge teu karasa lamun gunung jeung gunung bisa ngobrol batu jeung batu bisa ngobrol tangkal kayu jeung tangkal kayu bisa ngobrol hewan jeung hewan bisa ngobrol urang mah ngan sakadar ngobrol teh make SMS-an make pulsa urusan ada dalam negeri luar negeri bisa aya manajemen ketika aya sesuatu karumpulan para wali-wali Allah sarua kumpul biasa set ngan halaliber wali mah ai urang mapan make kapal udara wali mah teh hiber set anu teh datang hiber jangan lamun wali lamun para aulia Allah acak-acakan negara. Matak ditanya tidak kita blok Iful Minan ai wali sih sebenarnya ngurangan apa nambahan teu ngurangan teu nambahan dina rijalul gaib sakitu angkat ke maot tambah deui maot angkat deui haju kieu permasalahanana eta di unggal negara aya eueuh wali aya nu mantak aya naon cirina mun eueuh wali moal turun hujan jeung moal jarara di tatangkalan eta be cirina satungtung hujan basi kada turun jeung tatangkalan jadi berarti di dinya aya wali Allah. Adapun engke ku Gusti Allah tita nyingkir lantaran deuk disiksa wali Allah nyingkir ceuk disiksa ieu mah siksaeun ceuk Gusti Allah seperti deuk aya tsunami seperti deuk aya gempa wali ku Gusti Allah dibere firasat indi telah sebab ieu
bangkawarah jasa sebabnya nanaga geus nyana sehatan ka umat sing hade ngan umat teh bangkawarah ini tah kos kana itulah kuari orang ningali situasi Indonesia lamun lain para aulia Allah ngadoa ka Gusti Allah alam ieu ge terus bae khawatir hanya sekedar dek ngadirikeun negara hanya sekedar dek milih pemimpin baik itu presiden maupun gubernur tetapi datang ke korban-korbanan iyalah nu kurang dikhawatirkeun teh sebuah negara korban rakyatna sebuah gubernur korban rakyatna ieu nu mantak dijaga ge ku urang sebab manusia karakterna teh karakter aya anu macan aya anu maung aya anu buaya ikan bahaya bandingkeun cek Tuan Syekh Abdul Qadir manusia jeung hewan dina Al-Qur'an balhum adol manusia leuwih adol leuwih bahaya tibatan hewan urang tingali coba ge di leuweung teh set embe ngadu jeung embe tet selesai geus ngadu hiji doang nu ngadu teu mamawa batur kan ya nama hiji doang ngadu jeger potong selesai isukna babarengan deui embe ieu penelitian waliullah beres geus babarengan deui ketika geus eleh bae geus memang anu potong geus tirekeun ngalawan deui milu bae eta hewan coba jelema lamun hiji jelema diktator paehan si anu bunuh si anu penjara si anu selesaikan si anu nu korban 100.000 bahkan rakyat sorangan sekat habis Masya Allah iyalah balhum abol manusia seperti itu ndik jadi lurah bae nu korban sabaraha jadi bupati korban sabaraha komo dek jadi presiden lamun geus boga kahayang kemudian akur jeung rakyat nyana memaksakeun nu korban bakal ambalaya urang kamari ieu ngadenge polisi meuli senjata bae ge kok deuk menghadapi pilpres bae ge kudu meuli senjata aya naon sih di jerona kan kaget rakyat kan nyaho kabeh lantaran panglima nyarita ada apa ini polisi kok pakai beli senjata segala kepentingan anak kanjang pilpres tapi kan urusanna senjata kan perang aya naon di jerona nah ieu kan nu jadi bahaya nu mantak eta lain lalagaan dina tafsir teh embe mah lamun maling kebo mah lamun maling teh dangdeur ngan daunna doang atuh kan manusia mah di meteran jeung taneuh-taneuh ieu nu cilaka Masya Allah kan tuh monyet jeung ucing ribut geus eleh mah nya mah geus bae geus eleh mah geus nu eleh manut bae tapi deuleu politik Masya Allah can beak can bae sabaraha nu urang ku urang kadenge anu dibunuh di luar negeri nu dibunuh di kapal anu dibunuh di penjara nu kuari ngaringku kada di penjara eta korban-korban politik dari pemaksaan seseorang anu menginginkan menjadi sesuatu jahatna politik dah seperti eta mantap ke saya tugas kiai mah ngadoakeun salamet geus ngadoakeun salamet tuh deui polisi bangsa Indonesia TNI bangsa Indonesia nu deuk jadi pemerintah bangsa Indonesia aya percokolan urusannya anak urang mah ngadoana salamet mudah-mudahan bangsa Indonesia disalametkeun ku Gusti Allah jakabeh ge nang Gusti Allah tentarana polisina PNS-na pamarentahna kabeh ku Gusti Allah mun ku Allah diredakeun atuh reda tah tugas kiai mah geus kitu ngan cenah kitu mah kieu nu mere duit tah mah kitu bae sih tah ulah sok cilek ka dieu tetep yang bae tuh Masya Allah ieu konsep hiji fasbutu nomor kedua wa ykurullaha katsira nomor katilu coba usahakeun nurut ka Allah jeung Rasulna berarti prinsip nali ilai kalimatillah
ulah keluar ti ati Allah Rasulullah nomor kalima nomor ka opat wala tanazau ulah paberencai kudu satu suara lamun paberencai fatafshalu wa tadhhabari hukum borangan kena jeung leungit kakuatan lamun geus borangan leungit kakuatan endek ngalengkana ge asa-asa teu pede. Madak urang ngadenge ke berangkat ke polisi satu suara henteu komando ke Polri. Kapolri langsung komando harus satu suara. Panglima TNI ge harus satu suara. Jana geus saya sumpah jabatan, sumpah militer. Tidak boleh satu jenderal pun ada yang keluar dari sumpah-sumpah. Posisi di mana saja tetap kembali kepada markas. Wah, hebat dasar. Eta teh supaya ulah paberencai engkena lamun paberencai borangan kajian kukuba urang endek nganjang 10-an liwat kuduna ieu lewat kuburan kan urang didinya teh cantelan lah sia-sia teh teu sia-sia teh aya sasalaman awas ya ulah aya nu lompat ya siap awas ya lompat maya ya berangkat launa satu suara kan satu suara ngagerebeg hijinya beres ngagerebeg hiji wal beres eta tah eta lamun satu suara tenang bae urang mah kapangi jeung pocong kapangi kabehan henteu kabehan ya guys pokona mah satu suara geunah berarti sehidup semati ieu nu bahaya ge juga gegerebegan sorangan pemimpinna deui nu tadi nyumpah teh itu bahaya tuh pemerintah tak iya tah dokos gitu dua hashtag kita satu suara pondok pesantren teh aku hari mangges teh satu suara di luar salafiyah mangges aya trik duniawi nu mantap kajen kukumaha geus hararese bae henteu kudu paberencai sabenerna mah pondok pesantren modern jangan majukeun bangsa negara jeung agama salafiyah cuman prinsip geus berbeda salafiyah mah murni Allah nu ngagaji nu naon modern mah kan geus aya aturan-aturan administrasi lain nu adak sarajan pondok pesantren berbeda tetep bae eta teh satu langkah berpisah antara modern jeung salafi dihijikeun ge hese kajen hukum prinsip nu beda sabenerna mah teu kudu nama ngahiji tetapi kan eta geus beda aturanana asal aturanana geus beda bae atuh geus mah berencai nu kolot jeung nu ngora nu mantak ribut bae aturanana nu beda nu mantak urang kudu supah pocong heula mun neuk nyandung teh ini kan sia sia jelema aing jelema aing pamimpinna ya hulu sia ku aing diadu-adukeun sia lamun ributnya da urang kudu diancem tah golok sering hiji nu kolot bere golok, nu ngora bere golok, urang bere golok. Taehan aing ka sia. Ayo sia. Hah? Moal teh nya teh. Urangna kudu teger, lamun urang nyandung kudu teger, tah golok ka sia ribut bae. Ayo ya. Wencet embeto kan itu. Ya Allah. Kurang teger urangna. Mantak bulaya-bulaya wala sok nyandung. Wala sok nyandung nu pulaya-pulaya mah kuduna boga mental baja karak. Asal nu kolot ngamuk ngamuk sia sakumaha keboplolen goblok sia. Takan geunah. Sok ngamuk talian sia ku aing. Tah lamun lalaki kos kitu karak meunang nyandung. Ayo lalaki urang dicarekan aja. Sia mah resep nangan ka itil dadang. Beres sama gitu. Beres sama gitu waktu teger terus sepura itu teger mah. Teger makan geunah. Geus menang ngomong teman calangap majikan teh ulah ngomong. Emang urang lamun dipikir-pikir mah urang bloon sebenarnya mah. Atuh bloon mah urang usaha, urang nunjieun imah, urang anu mere dahar, tapi urang sieun kanyana tolol teh coba urang. Nu usaha lalaki, nu nyieun imah lalaki, nu meuli mobil lalaki, nu mere dahar lalaki, tapi urang sieun ka pamajikan kan goblok eta sia.
jelema keur ngahiji jeung nu gara oblog kieu. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Kecuali nu usahana pamajikan, nu nyeun imah pamajikan, urang sieun kanyana wajar lah. Atuh ieu mah urang nu usaha, urang nu nyeun imah. Urang anu ngabiayaan ku urang sieun kanyana. Coba tapakuran ku sia. Masya Allah. Wasbiru jeung kudu sabar maraneh kabeh tahan dalam rangka menghadapi musuh urang kudu sabar. Maksudna sabar teh akan berarti di dieu teh kudu diatur strategina wayah maju-maju, wayah bertahan-tahan, wayah mundur selangkah untuk maju. Berarti kan urang kudu boga strategi perang. Mantap Kangjeng Nabi ngobrol teh selalu eksis. Kangjeng Nabi ngobrol jeung tukang perang, ngobrolkeun perang. Kangjeng Nabi ngobrol jeung petani, ngobrol tani. Kangjeng Nabi ngobrol jeung pedagang, ngobrolkeun soal dagang. Kangjeng Nabi ngobrol jeung jelema pasar, ngobrol soal pasar. Kangjeng Nabi ngobrol jeung tukang ibadah, ngobrolkeun ibadah. Eueuh nu dititah eureun ku Kangjeng Nabi kabeh ge sugan aya deuk ibadah mah maneh eureun di pasarna jan henteu. Sok di pasar terus nu penting takwa ka Gusti Allah. Sugan ka petani ai maneh deuk ka Allah mah eureun atuh tanina jan henteu. Sok teruskeun tanina nu penting takwa ka Allah. Melalui tani na ngatur Allah maneh cicing di dinya nu penting takwa ka Allah. Ketika maneh jadi panglima, jadi tentara, sugan Kangjeng Nabi nita eureun ka tentara-tentara ka asar-asar, ka junud-junud supaya eureun jadi tentara ibadah ka henteu lanjutkeun untuk supaya ketenangan negara. Jadilah bemper negara. Nu penting takwa ka Gusti Allah. Nu ditita eureun ku Kangjeng Nabi, tita ge mararaju kabeh. Dah watak urang lamun lagi nita eureun saos ya deuk ibadah ka Allah eureun atuh dagangna. Ai pamajikanan sanu ngurus. Anakna sanu ngurus, mantap kena kula mendek norekat bae cerek ye aju eureun usaha eureun dagang. Ai numpak ya hayang keneh. Numpak mah hayang. Ai numpak hayang keneh atuh sia usaha goblok. Atuh kumaha sih? Ai we numpak nyingkap. Usaha norekat kumaha sih? Pabeuli teh meja. Ieu teh ngatur Allah jelema teh aya nu posisina tani, aya nu posisina dagang, aya nu posisina. Nah, di dinya bae posisi-posisi eta lah dijadikeun takwa jang sarana ka Gusti Allah. Ulah hese-hese. Lamun nyana betah jeung bisa takwa di dinya. Ketika teu bisa karak keke asa lain deui. Maneh di mana digawe? Di bank. Ayo ieu hayang takwa ka Gusti Allah moal bisa. Sebab didinya makan jurig balulu. Riba ambalayah didinya sia, dahar didinya nginum didinya di urusan peribaan. Sok lalaunan geura endeu ka Allah mah. Oper motor oper kredit awak sia oper keun. Ulah cicing didinya kreditkeun bari oper kredit. Ulah di bank mal beres. Ai jadi polisi mah masalah. Polisi mah nyana di polsek. Masalah. Nyana status polisi, kemudian beribadah ka Gusti Allah. Masalah. Asal hiji ulah sembarangan dibere duit ku batur, nomor kaduana atuh gaji cukup jeung nyana bae geus, sak cukup ku gaji, ulah aya naon, geus tegakeun ku nyana, aya nu mabok, aya nu laporan-laporan pos kitu, tangani ku nyana tanpa aya kudu hayang dibere duit, jadi wali tawa polisi. Kan moal aya meureun sadunya ge. Ya Allah kami. Jadi ulah berencai berangkat sauyunan dalam rangka menghadapi musuh Allah. Ini kelamun berencai mah bakal borangan tur leungit kekuatanana tambahan ku ari strategi perangna dengan cara-cara perang anu geus diatur ku ahlina. Wasbiru innallaha
ma'as-sabirin. Saenyana Gusti Allah eta selalu babarengan jeung nu salalabar kabeh. Ieu keur carita perang melawan musuh Allah. Urang sameme perang ngalawan musuh Allah, urang perang jeung hawa nafsu. Ya ayyuhalladzina amanu hai jelema-jelema nu ariman, idza laqitum fiatan di mana ente kapanggih jeung golongan-golongan setan, golongan-golongan nafsu anu mantak ngagelincirkeun urang tina kaistiqomahan pas butuh, maka kudu talager hate maraneh kabeh dalam rangka perang jeung nafsu. Carana wazkurullaha katsira, lobakeun zikir ka Gusti Allah. Sabaraha cenah kieu zikir ulah loba-loba, sapeting 5.000 baheula. Cuma dibere 5.000 ge geus bae asal loba jasa. 5.000 baheula. Itu lobating 5.000 mah 3.000. Asa 3.000 ge lobating 1.000. Asa 1.000 ge cenah teu kuat. Tapi emang sih teu beuki meureun. Sadaek lantaran eta zikir la ilaha illallah. Hurufna kapan aya 12 huruf, nu 12 huruf teh eta teh ngabogaan wadah hiji-hijina huruf teh diwadahan ku asma-asma Allah. Geus kurang lamun dibaca la ilaha illallah eta hiji-hijina la aya rahasiaan, alif aya rahasiaan, ila aya rahasiaan, ilaha aya rahasiaan, hamzahna lamna hana, illallah aya rahasiaan. Dina rahasia-rahasia huruf-huruf nu dibaca ku urang la ilaha illallah horenganan ngandung rahasia. Mun ku urang diseringan maca la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan sendirina nu urang teu nyaho aya rahasiaan, ternyata roh urang kababawa. Kos kitulah zikir la ilaha illallah, na iyalah wazkurullaha katsira. Aya menang ente kalawan musuh Allah nafsu, zikir ka Gusti. Sebab naon? Dengan sendirinya ente aya bantuan-bantuan, gerakan-gerakan ruh urang gerak sorangan urang gerak. Kos kitulah la ilaha illallah, masyaallah karim. Ente la'allakum tuflihun, bahagia gara-gara mun loba zikir ka Gusti Allah. Kabahagiaanana kumaha? Kebahagiaanana urang bisa nyoba ka alam malakut, alam malaikat maluhur langit. Urang hirup di alam dunia tapi bisa nyoba ka alam malakut, nek urang bisa nyoba terus ka alam luhureun malakut, bahkan loba waliullah anu geus bisa nyoba ka surga ku ari di dunia kene nya geus nyoba ka surga. La'allakum tuflihun, perang nafsu seperti itu. Ngadengikeun mangeunahkeun jasa haji dararatang bae ka surga. Aju dararatang bae ka alam malaikat ku ngadengikeun mah babari jasa masyaallah karim. Yeuh, urang kaluar ngaji betahan coba heulananan ulah deudeulean kaler kidul. Eta nafsu lah. Dimapan keluar ngaji bae itu sahanya. Tiungna beureum bagus amat. Eta nafsu. Cari Allah Lementak ditata cara teh eueuh deui iwati di ilmu thariqah ditata cara hirup urang teh engke dibandingkeun ieu teh resepan keneh zahir apa resepan keneh batin roh urang makan ka Allah aya urang makan kana dunia. Mata urang dedeuleunana kanu indah-indah celik urang dedengian kanu merdu-merdu irung urang aamban kanu sengit-sengit leta urang ieu teh kahayangna teh anu lazat-lazat kitu keneh situasi awak urang teh ngeunahna manu tarariis bae make AC make kipas itu keneh mun kendaraan pakaian dunia teh mah urusanana teu meunang manggih jahe anu bae komo bahenol mah aya yatiman karunya ya yatimna. Bebe jaga berat, ini malah inanan yatim, itu ngaruhnya yatim, baik usia pakai tanggal lah. Air rumah kapan wauhna ka Allah, rumah jatah di nagati Gusti Allah.
lamun kurang henteu di kitu openan atur roh ka bawah ku jasad kulantaran di openan melalui wazkurullaha katsira pas butuh ajegeun heula lempengkeun ka Gusti Allah dalam rangka perang jeung nafsu kemudian lobakeun zikir ka Gusti Allah waktu-waktu anu tertentu engke lantaran zikir teh lain sambarangan engke ku Allah dibere eta mah urusan Allah nu mere kok lain deui perasaan kayak perasaan-perasaan tersendiri kok kayak dedengan nu lain kok kayak dedengan nu lain kok bisa seperti eta iyalah geus datang la'allakum ya ditata bae atuh bari urang umurnya geus kolot geus 60 kobo geus 70 bahasana beureun mun diambean geus bau kuburan geus gari maulah loba kahayang komo nonton TV perang ngaranna jeung nafsu tileletik nonton TV bae naon paedahna sih datang ka ayeuna masa sih kudu kabawa ka kuburan teh nonton TV mangtak naon perang mereket urang coba aing mantah moal hayang nonton TV geus bebejakan nak TV jual kunaon emang mbah remek nu cekas ayo lain perang erana cekasan ya Allah lamun urang teu nyadarkeun diri mal beres-beres hirup perang geus aing mah suaranya penting aing salat salari aman sabodoh aing mah geus hayang mah kitu keneh HP geus hubungan aing mah jeung makhluk aing mah jeung khaliq hubunganna naon bah jeung khaliq bung aing mah jeung mukhlaq bah coba sakali deui bah abah bung hubungannya jeung makhluk bung aing mah jeung satu khaliq mana udah pasar kemis ada khaliq Gusti wae kan si khaliq nah mun urang teu nyadarkeun diri kira perang eta ngaranna sarua teh perang perang ayo coba bisa apa mungkin urang hampang sorangan titi urang pegatan titi kolak tu kifaat beres la rujua ilaih tidak ada rujua apa itu hampang sedang diketinggian hampang sebab anu berantengan urang teh kahayang urang karesetar urang teh kan urang tenang ka urang ketika urang deuk udang capek aya urang capek dua poe kudu karuan sakit itu capek tetapi ketika urang geus dipegat TV pegat HP pegat bank pegat urusan bangsa nu kuskara itu ondangan ku sekarang itu pegat geus Allah hampang bakal hampang saya THS biasa bae teh kumaha bisa dibuktikan la wal qurullaha katsira lobakeun geula zikir ka Gusti Allah ngan kudu bage guru ulah zikir-zikirna lantaran kabelah dituna loba anu oyag-oyagan di masjid asbeh bae guruan urang geus ieu deuk ngadeuketanana lantaran pakaianna ge make merah putih sakumaha pejuang 45 guruan nailah la'allakum tuflihun dibawa urang nyaba ka alam eta waliullah nyahoun alam eta nah iyalah kebahagiaan jelema nu perang melawan nafsu wa Allah wa rasulah sok anjeun kudu nurut ka Allah jeung Rasul Allah urang deuk hayang jadi wali Allah ibadah teh ka Allah tetapi urang ninggalkeun Kangjeng Rasulullah moal jadi wali moal sebab urang nyahona salat ti Kangjeng Rasul nyahona wudu ti Kangjeng Rasul nyahona ka Allah ti Kangjeng Rasul bawa Kangjeng Rasul dengan cara cintakeun ka Kangjeng Rasul
urang lobakeun maca sholawat. Sholawat eta jembatan jadi wali urang. Urang datang-datang zikir bae teu maca sholawat teh moal jadi wali ka jeung kumaha ge. Disengsirikeun ku Kangjeng Nabi. Ye, atuh pan sia diwauhkeun ka Allah teh ku aing sarua jeung ya ka dieu. Ya ka dieu ya wauhkeun ka Allah. Tah, ieu kantorna teh tah eta teh Kangjeng Nabi. Urang teu liwat ka kantor Kangjeng mah beres. Moal bisa ka jeung kumaha. Emang kumaha gitu? Kangjeng Nabi teh nyarita waktu Kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah. Gusti Allah nyokot taneuh jeung cai. Ketika taneuh diaduk ke jeung cai, cak Kangjeng Nabi kula mah geus jadi nabi. Da kumaha coba? Waktu Kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah dirangkuk taneuh jeung cai, kula mah harita teh geus jadi nabi, cak Kangjeng Nabi. Deuk kumaha? Hayu. Heulaan kula diangkat teh jadi manusia jeung jadi nabina di batan Kangjeng Nabi Adam. Ketika Kangjeng Nabi Adam dibaringkeun terus ditendenan roh langsung hudang dibawa ka sorga. Di luhur sorga geus aya ngaran kula la ilaha illallah Muhammadur Kangjeng Nabi Adam naros ai Gusti saha ieu teh incu anjeun iraha diayakeun terakhir ke Nabi akhir be mulia amat sampai ngarendeng jeung Gusti ulah loba omong jeung Gusti Allah sia mah jalankeun bae hirup. Kangjeng Nabi Adam deuleu aya Muhammadur Rasulullah masyaallah. Guys, kemudian Gusti Allah nyokot tina ruang tulang rusuk anu kenca dijadikeun ku Gusti Allah jadi ibu Hawa. Begitu dijadikeun ibu Hawa diteuneun di sorga, Kangjeng Nabi Adam langsung dina hatena bogoh. Kok beda itu mengarumbai cakna. Ya Allah, kiceupna Gusti lain-lain. Ya Allah, eta senyumna mematikan. Kangjeng Nabi Adam geus mulai atrisno. Ya Karim, langsung Kangjeng Nabi Adam main mata. I love you Hawa. Cek Siti Hawa, I love you kembali. Masya Allah ini uhibbuk. Wah, cek Gusti Allah bobogohan dia. Kawin. Ulah sok bobogohan gitu, kawin. Dikawinkeun ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi Adam atuh kawinkeun dikawinkeun. Kudu mangke mas kawin. Naon mas kawinna Gusti? Shalawat ka Kangjeng Nabi coba eta. Kangjeng Nabi Adam nikah ka Siti Hawa di sorga, nu nikahkeun langsung Gusti Allah. Make mas kawin maca shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah urang ngeneangan coba awewe nu daek dikawin maharna mas kawinna shalawat. Nurutan Siti Hawa. Dibantak jadilah wati Allah wa rasulah. Nurut lajen ka Allah jeung ka Rasulullah sebab urang ngabaikeun Kangjeng Rasul. Moal jadina naon hirup. Kangjeng Rasul padak lobakeun heula maca shalawat. Wala tanaza'u. Ulah gentar ulah paberencai di hati ararajeun kabeh dalam menghadapi situasi jeung kondisi kumaha bae ge. Engke ente lamun paberencai hati anjeun teh colok kos aingan ka Gusti Allah. Ai geus aya aingan mah ulah colok aing babarengan jeung sia ka Gusti Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Geus ulah cancaya engke lamun maneh paberencai colok patafsalu borangan man. Udang dipeting, aduh tadi aya main asana ngaririwaan ka aing. Ya, duh jadi tebakos gitu mah. Teu beunang aya nu kurteg-kerteg keur ngawirid la ilaha illallah la ilaha illallah. Aya kesak-kesak. La ilaha illallah kesak. Geusan. Nahan dulu suka pamajikan kakelekna aya naon nya. Ulah ngomong. Anu kakeresak. Pamajikan ada seuri bae.